Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di video pembelajaran bahasa Sunda. Dina dinten ayeuna urang sami-sami bade diajar materi bahasa Sunda kanggo kelas 8 anu judul materina carita pondok atanapi disingkat carpon. Serta acan nyimak ieu video pembelajaran, mangga urang sami-sami ngadoa heula supaya video pembelajaran ieu mudah dipahami ku hideuk. Naon sih anu dimaksud carita pondok teh? Carita pondok mangrupakeun karya sastra wangun lancaran atawa prosa. Carpon teh kaasup sastra wangun prosa modern. Carpon disebut carita pondok kusabab eusi caritana relatif leuwih pondok umpama dibandingkeun jeung carita anu aya dina novel. Carpon mangrupakeun carita rekaan anu eusina bisa nyarita carita nyata atawa hayal. Unsur-unsur anu aya dina carpon nyaeta aya unsur intrinsik jeung unsur ekstrinsik. Naon wae sih unsur-unsur intrinsik nu aya dina carpon? Unsur-unsur intrinsik anu aya dina hiji carpon nyaeta anu kahiji aya tema, anu kadua aya latar, anu katilu aya galur, anu kaopat aya tokoh, anu kalima aya watak tokoh, anu kagenep amanat, anu katujuh sudut pandang, sareng anu terakhir anu kadalapan nyaeta gaya basa. Mangga urang sami-sami jelaskeun hiji-hiji. Anu kahiji nyaeta tema. Tema mangrupakeun gagasan, pikiran atawa ide utama anu jadi dasar eusi carita nu aya dina carpon. Anu kadua nyaeta latar. Latar nyaeta mangrupakeun sagala pitunjuk atawa katerangan anu aya kaitanana jeung waktu, suasana, ruang, jeung situasi kejadian hiji peristiwa nu aya dina carpon. Anu katilu aya galur. Galur teh nyaeta mangrupakeun runtuyan carita anu diwangun ku tahapan-tahapan kejadian anu aya nepi ka ngabentuk hiji carita dina carpon. Salajengna aya oge tokoh. Tokoh mangrupakeun jalma-jalma anu dicaritakeun jeung loba mawa peran dina carpon. Tokoh dibagi jadi 3 rupa. Aya protagonis. Protagonis nyaeta anu jadi tokoh utama. Aya oge antagonis. Antagonis nyaeta anu jadi tokoh penentang atawa lawana tokoh utama. Anu katilu nyaeta tritagonis. Nyaeta anu jadi penengah antara tokoh utama jeung tokoh lawan. Salajengna aya watak tokoh. Watak tokoh mangrupakeun unsur anu ngagambarkeun karakter atawa watak tokoh anu bisa ditilik tina 3 segi nyaeta dialog tokoh, penjelasan tokoh, sarta panggambaran tokoh. Salajengna aya amanat. Amanat mangrupakeun pasoalan, perkara, pesan atawa nasihat anu rek ditepikeun ku pangarang liwat carpon. Anu salajengna sudut pandang. Sudut pandang nyaeta mangrupakeun hiji cara mandang dina ngahadirkeun tokoh-tokoh nu aya dina carpon ku nempatkeun posisi diri pengarang dina hiji posisi anu ditangtukeun. Salajengna anu terakhir nyaeta aya gaya basa. Gaya basa mangrupakeun hiji teknik dina ngolah basa anu dilakukeun ku pangarang dina raraga ngahasilkeun carpon anu hirup jeung endah. Sedangkan unsur-unsur ekstrinsik nu aya dina carpon nyaeta unsur-unsur ti luar anu mangaruhan kana eusi carita nu aya dina hiji carpon. Unsur ekstrinsik anu mangaruhan eusi carita nu aya dina carpon nyaeta aya nilai budaya, nilai sosial, nilai politik, nilai adat istiadat, sareng nilai agama. Ciri-ciri carita pondok nyaeta anu kahiji bisa rengse dibaca dina sakali mangsa. Anu kadua alurna teu kompleks, muser kana hiji kejadian. Anu katilu mere kesan lir nya kejadian.
Mung sakitu anu tiasa dipikahatur dina video pembelajaran ayeuna dina materi carita pondok kanggo kelas 8. Atur nuhun anu tos nonton video pembelajaran ieu, mudah-mudahan video pembelajaran ieu mudah dipahami ku hideuk. Atur nuhun, wilujeng tepang di video pembelajaran bahasa Sunda kanggo kelas 8 salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.